Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring pun Nur Aisyah Suwanda dina pangajaran basa Sunda materi tarjamahan. Hayu urang sasarengan diajar. Tarjamah asalna tina basa Arab. Upama dina basa Inggris mah disebutna translation. Aya oge istilah sejen disebutna teh alih basa. Nyaeta mindahkeun hiji amanah tina basa sumber ka basa panarima atawa sasaran kalawan ngungkap makna jeung gaya basana. Ceuk Widya Martaya tahun 1888. Aya istilah nu minteng kahili dina terjemahan nyaeta aya tilunya. Nu kahiji nyaeta translation atawa alih basa teh. Ta ieu mah wangunna angger, tapi basana ganti. Contohna tina bahasa Indonesia ka bahasa Inggris, tina bahasa Inggris ka bahasa Sunda, jeung sajabana. Anu salajengna nyaeta transliterasi atawa alih aksara. Ieu basana angger, tapi aksarana ganti. Contohna tina aksara Laten ka aksara Sunda. Anu salajengna nyaeta transkripsi atawa alih wangun tina ucapan kana tulisan. Aya sababaraha wanda tarjamahan dumasar kana cara jeung hal anu museur pikeun ditarjamahkeunana. Nurutkeun Widya Martaya jeung Sudiati, wanda tarjamahan teh umumna aya genep. Nyaeta nu kahiji tarjamahan interlinear. Nyaeta tarjamahan unggal kecap dumasar kana runtuyan kecap tina basa aslina. Contona wae dina bahasa Sunda awewe geulis, dina bahasa Indonesia wanita cantik, dina bahasa Inggris woman pretty. Tah, ieu salaresna kan pretty woman nya. Tapi kulantaran cara narjamahkeunana nganggunakeun tarjamahan interlinear nya luyu we jeung bahasa asalna mimitina gitu. Jadi ieu tarjamahan teh gunana pikeun mika nyaho wangun jeung susunan kecap dina bahasa aslina unggal baris, bari teu kudu diajar heula basa sumberna. Umumna wanda tarjamahan interlinear hese dipikaharti sabab kekecapanana sarua pisan tina basa asli ka bahasa sasaran. Nyaeta teh awewe geulis, awewe teh dina bahasa Inggrisna woman. Jadi woman ditulis kahiji, padahal beda aturannya. Upama di Sunda mah awewe geulis, dina bahasa Inggris sakuduna pretty woman. Anu salajengna nyaeta tarjamahan formal atawa harfiah. Tah nyaeta tarjamahan biasa disebutna teh mindahkeun basa naskah tina basa sumber bari teu merhatikeun kakhususan basa sasaran. Contohna basa Sunda awewe geulis, dina bahasa Inggris pretty woman. Sapertos kitu. Anu katilu mah nyaeta tarjamahan dinamis atawa fungsional. Ieu sabalikna tina tarjamahan formalnya. Dina tarjamahan dinamis nyaeta mindahkeun basa anu mertahankeun makna anu dikandung dina basa sumber sarta merhatikeun kakhususan basa sasaran. Contona dina bahasa Sunda hujan badag, dina bahasa Indonesia hujan deras, dina bahasa Inggris heavy rain. Tah, kecap badag, kecap deras, oge heavy miboga harti sewang-sewangan. Badag mah gede gitunya, derasnya deras gitu, hujan. Upama heavy ieu ditarjamahkeun kana bahasa Indonesia upama make kamus berat gitunya, hujan berat. Tapi saenyana mah maksudna hujan deras gitu. Eta nu disebut tarjamahan dinamis. Anu salajengna nyaeta tarjamahan budaya. Tarjamahan budaya teh nyaeta narjamahkeun makna tapi nyaluyukeun oge jeung kabudayaan basa sasaran. Mindeng oge diwuwuhkeun ku informasi anu teu kaunggel dina basa sumberna. Jadi sok disebut oge nafsirkeun deui nurutkeun kabudayaan gitu. Salajengna tarjamahan otomatis. Tah, tarjamahan otomatis teh nyaeta ngagunakeun alat atawa pakakas pikeun mindahkeun basa tina hiji naskah sumber ka basa asal. Tapi oge
pasti lamun misalnya dibaca ulang hasilnya rancu gitunya, lantaran bener-bener mindahkeun teks perkecap ngagunakeun mesin atau alat upama dina Google mah aya Google Translate teh saparagraf kurang dipindahkeun pasti hasilna tarjamahanana perkecap gitu. Tata bahasana henteu saluyu, pasti saluyuna jeung bahasa asal. Anu salajengna nyaeta saduran. Tah, saduran teh disebutna tarjamahan bebas. Anu mentingkeun amanah. Tapi ngebrehkeunana make kekecapan sorangan. Upama dina fiksi mah saduran teh ngan sakur nulad atawa nyalin jalan caritana wungkul, perkara tokoh, latar, oge situasi kabudayaanana disaluyukeun jeung kaayaan di urang gitu. Narjamahkeun teh aya padika atawa aturanana, pangpangna urang kudu boga kamampuh dina basa nu rek ditarjamahkeun. Nyaeta aya tilunya, anu kahiji nyaeta kamampuh gramatikal, anu kadua kamampuh sosiolinguistik, anu katilu kamampuh semantik. Tah, kamampuh gramatikal teh mangrupa pangawaruh ngeunaan kekecapan, nyusun kalimah, alinea, oge ngalarapkeun ejahan. Contona dina bahasa Indonesia, ibu saya ditarjamahkeun kana bahasa Inggris. Jadi my mom, henteu jadi mom my. Nya. Tah, unggal basa miboga kaedah gramatikal sewang-sewangan anu beda. Samemeh urang narjamahkeun, urang kudu paham heula kaedah gramatikal dina basa asal ka basa sasaranana. Anu salajengna nyaeta kamampuh sosiolinguistik. Ieu teh mangrupa pangaweruh ngeunaan hiji basa dina kahirupan sapopoe masyarakat pamakena. Contona dina basa Sunda aya istilah kacapi. Nah aya dina bahasa Inggris istilah kacapi. Ulah jauh-jauh dina bahasa Inggris, dina bahasa Sunda keneh beda wewengkon. Di wewengkon Bogor istilah kacapi lain ngan sakur dipake pikeun alat musik tradisional Sunda wungkul, tapi aya oge nu disebut kacapi teh pikeun salah sahiji ngaran bumbuahan. Anu salajengna kamampuh semantik, nyaeta kamampuh dina ngaguar harti atawa makna teks anu rek ditarjamahkeunana. Biasana patali jeung idiom atawa babasan paribasa di unggal bahasa. Contohna dina bahasa Indonesia aya istilah bagai katak dalam tempurung. Tah dina bahasa Sunda anu sepadan naon? Kurung batok kan nya. Kurung batok teh hartina ku uleun atawa kurang gawe. Tah, lamun ditarjamahkeun perkecap kurung batok kana bahasa Indonesia jadi tempurung kelapa, tapi jadi beda makna nanya. Kamu tempurung kelapa sekali henteu kitu. Jadi anu sepadan jeung kecap kurung batok nyaeta bagai katak dalam tempurung. Jadi kamampuh semantik oge penting gitu. Dina narjamahkeun teh urang meka butuh media pikeun narjamahkeun nyaeta kamus. Kamus teh henteu ngan sakur sajenis wungkul, tapi aya 3 jenis. Di antarana wae nyaeta aya kamus umum. Tah, kamus umum mangrupa kamus anu tujuanana pikeun kapentingan umum, lain ngan sakur salah sahiji widang ilmu wungkul. Contona dina basa Sunda aya kamus Sunda RA Dana Dibrata atawa kenging saca dibrata. Oge wedalan LBSS oge aya. Upama dina bahasa Indonesia mah aya KBBI atanapi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tah ieu teh kamus umum eusina sok lengkep. Lain ngan sakur khusus dina widang paelmuan nu tangtu gitu. Lajeng anu kadua nyaeta kamus dwibahasa. Tah, kamus dwibahasa teh nyaeta kamus anu nyebutan sasaruaan kecap dina dua basa anu beda. Contohna kamus lengkap Sunda Indonesia atau kamus Inggris Indonesia. Jadi dina sakamus eta teh aya 2 bahasa gitu. Lajeng
Kamus istilah. Kamus istilah teh nyaeta kamus nu eusina ngamuat istilah-istilah khusus dina hiji bidang pailmuan. Contohna kamus istilah sastra, kamus istilah linguistik, atau kamus istilah pertanian jeung rea-rea. Tah, ieu aya sawatara contoh kamus anu tadi dipedar. Anu kahiji nyaeta kamus umum. Kamus umum di dieu aya Kamus Umum Basa Sunda, Kamus Basa Sunda, ieu wedalan Lembaga Basa jeung Sastra Sunda atau LBSS, ieu aya wedalan RA Dana Dibrata. Aya oge wedalan Saca Dibrata jeung rea-rea deui nya. Anu salajengna aya Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Oge aya Kamus Oxford. Ieu salah sahiji contoh kamus umum. Anu salajengna nyaeta Kamus Inggris Indonesia. Aya oge Indonesia Inggris, Sunda Indonesia, Indonesia Sunda. Pokona nu ngamuat dua bahasa eta disebutna kamus dui bahasa. Boh eta dina sakamus aya Inggris Indonesia, Indonesia Inggris duanana aya, tapi kan bahasana dua. Inggris Indo, Indo Inggris. Ta eta lebetna dui bahasa. Anu salajengna ieu aya contoh kamus istilah sastra, oge kamus istilah ekonomi dan bisnis. Ieu salah sahiji contoh kamus istilah. Jadi ngamuat salah sahiji bidang pailmuan wungkul khusus kitu nya. Beda jeung kamus umum. Ai kamus umum mah sadaya aya, tapi hartina dipedar secara umum. Upama dina kamus istilah mah detail gitunya. Hal-hal anu kudu diperhatikeun dina prak-prakan narjamahkeun di antarana wae nyaeta nu kahiji, kudu satia kana teks aslina. Ieu kudu jujur, teu meunang nambah-nambahan atawa ngurangan hal-hal anu sifatna penting tina karangan atawa tina teks aslina. Anu salajengna, perhatikeun kalawan daria suasana dina karangan aslina. Jadi upama gayana basajan ya tarjamahanana oge kudu basajan. Upama teks aslina gayana luhur, nyajieun tarjamahan make gaya basa nu luhur. Anu salajengna, hasil tarjamahan ulah katembong minangka karya tarjamahan. Ieu kudu ngaguluyur jika teks aslina we kitu. Jadi ulah nembongkeun yen teks eta teh mangrupa hasil tarjamahan. Gitu. Dina tarjamahan oge urang kudu ngungkap sakur maksud dina karangan aslina, tapi henteu ngurangan ungkara-ungkara anu hade jeung idiomatis. Anu salajengna nyaeta proses narjamahkeun. Aya naon wae nyaeta anu kahiji mariksa atawa analisis. Nyaeta dipake pikeun ngaguar amanah anu rek ditarjamahkeun. Di jerona bisa wae ngamuat analisis gramatikal, nyaeta wangun kalimah, atawa analisis semantik, boh secara konotatif, boh denotatif. Anu salajengna nyaeta mindahkeun atawa transfer. Hasil teks dipindahkeun tina basa sumber ka basa sasaran, nepi ka ngahasilkeun reaksi anu sarua jeung basa aslina. Anu salajengna ngawangun deui atawa restructuring. Tah ieu teh medar rupa-rupa gaya basa jeung teknik anu bisa dipake pikeun ngahasilkeun basa atawa gaya basa anu luyu jeung teks aslina teh. Sakitu nu kapihatur, hapunten bilih aya kakecapan anu kirang merenah larapna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga videona tiasa di like, di komen, oge dibagikeun kanu sanesna supados sim kuring langkung sumanget dina ngadamel konten pangajaran basa Sunda. Cagram tes.